Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa biddana bi asrarihi amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min alamatil imani ala amal nuqsanul wajah. Itu tetap setengah saking pirang-pirang ciri ketegenan mengatasi amal nukson moja peti kurangi pangarep-ngarep ida wujud di dalam nalika wujud akales. Para al-mukarramun, para guru asatidil kiram dari rencana mudzakarah singguri alhamdulillah antusna mulki Allah wa ta'ala, mudah-mudahan kemuliaan ieu diabadikeun ila yaumil qiyamah amin ya rabbal alamin. Tentu segenap lapisan masyarakat penunjuk pengawasan tiap-tiap kampihan setiap minggu sawang sulan. Alhamdulillah dengan kesempatan ieu hadir, mudah-mudahan Allah masih taufik hidayah sadaya amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Asyukur ke Allah Subhanahu wa taala wayana wasilah orang dikasihan panjang umur, dikarengan sehat badan, sehat pemikiran. Urang biasa deui sasarangan melaksanakan tujuan pokok dalam ilmu, menggugurkan kewajiban masing-masing, bahkan simkuring oge alhamdulillah dibersakeun ku Allah diilweun naos ngiring anak ieu baru pengaosan kampung moal kadua anu tujuanan kayaan diiringi orang tinggal dulu tujuan suci kayaan berhayang menang maghfirah pengampunan Allah Subhanahu wa taala bari urang marep-marep sama ganjaran pengaosan anu fuara lipat ganda benana. Sebab ganjaran pengajian gadayana parantos kuningan. Guru-guru urang dibeja-bejakeun teu bosen abibita urang usumamat alaksanakeun kalau laika urang maos sejam nilainya pahala ganjaranana lebih utama daripada tahajud sabeting jemput. Ya, lamun urang ngaji sapoe nilainya ganjaran pahalana lebih utama daripada puasa urang 3 jam terus-terusan. Bahkan lebih utama daripada nyolatan mayit sare malah aya hiji dosa anu sangat alit
bisa luntur, bisa gugur, pengajaran beribadah seperti sholat, bisa luntur, puasa, haji, sedekah, tapi bisa luntur ucara tolak ilmu. Dosa naon di antara? Dosa bodoh. Urang sholat bodoh, maca Fatihah oge, watakna lamun sirotol bae, geus watak. Baheula namun dok belajar tukang anjang. Aya di sekolah sekarang insan. Karena alhamdulillah. Itu bebas. Tapi buayana orang terus-terusan tiap minggu belajar, maka dihampura sholat kurang. Sah sholat kurang asal pula diamuman, puji lemah korin. Pikir pribadi mana dihampura Allah, asal orang terus-terusan belajar. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bahkan lain saeutik pahala ganjaran kurang di dunia dari belajar ilmu doang ieu maka ilmu bapak orang sampai ke 7 turunan nya aja kemarin budeg-budeg baban galang sampai ke itu diangkat derajat nabi Allah diampura dosa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan urang khususna umumna anak dicuduyut urang diberi taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala nurut kana parentahna nyikiran kana sagala cegahanana bisa ngarolak akhlak budi pekerti baik akhlak Allah atau akhlak sesama manusia. Amin ya rabbal alamin. Lantaran kurang maksakeun ngaji setiap minggu sawang bulan tepat dina malam Sabtu, bahkan pasti lain malam Sabtu bae. RT-an aya, nya desaan aya, bahkan kecamatan aya. Naon eta tujuanan? Jadi dihayang-hayang dosa. Yang buat bulan karena pahala ganjaran tadi diceritakan. Ulang tujuan anak ayah dia jual ibadah ayam barengan jika umuman. Ya, sebab ulahan akhirat, ulahan ibadah. Kuliah dunia ayat di barengan jika umuman, saya capek apa? Mana di antara ulang ibu yang hasilkan ayat jika ulama ukur cos tadi itu alajan sanapur mual ayat aja jadi benar sebabnya dengan ayat asal ulang colong ayat yang tamai lagi tamai kapan ayat semua ini tamai ada pun lagi saja mana. Coba apa kurang di apa yang dimakai ilmu nak kejadian hiji belah. Jadi mau dia ayat bahasa hukum sampai tapi tidak bisa dimanfaatkan. Baik dialunkan karena tidak kenal. Dunia naon baik, dagang tani naon baik, lamun ukur, nya. Mandel tentara otak kekuatan dimake ilmu mual ayat asli mual ayat manfaat atau mau urusan ibadah urusan akhirat sholat ukur jungkalu turun ke hana dimake ilmu nak syarat itu etak abang mansura doang awit ada katingali tapi dicopotan ini wajah salah malah yang manfaatan mana yang barokah. Maka sebab itu wajar jeung munasabah nya bikin kurang
bagi umat Islam. Olah ilmu hilang marah karena waktu setiap detik guru mana bahasa guru mana air ribu lima nyepetkeun nya sampai sekali mah teu guru kene sampai sekali ya Gusti wayahna saminggu sekali bikin isian rohani orang nya ulah sampai ngikeun urang terjun karena jurang rasa sakit saminggu sekali teu kaburu kene ya sibuk nyaran dunia puhara amat nyaran duit lain berarti ulah nyaran dunia di nyaran duit ulu diajari Musa begitu kamana nyar pakar di tempat di serampangan anak ngen pula sampai ngabangku karena tujuan pokok orang terutama pengajian sempet kan sambil sekali dan kalau sambil sekali sabulan sekali baru sabulan sekali dari bukan yang baik ya kufurahan cacingan karena dunia ya. Lain berarti pula Kanjeng Nabi ge nyari pinaun tangala dunia silakan lebihkeun kapan mun anu pakai paul Kanjeng Nabi lain tafsir manusia tah nya dunia urang penting kudu dijadikan kaki dijadikan kudu juri pakai paul bisi ninggalkeun kana kapentingan akhirat setiap harus tinggalkan kepentingan akhirat atau pada itu masih deket karena yang musyrik kayak bilang deket karena kakufuran ini emang ada itu makanya sebulan sekali alhamdulillah tegabung sebulan sekali aturan itu ada berapa kali setahun sekali Masya Allah masih nama gini tegabung setahun sekali seumur hidup sekali wajib tegabung seumur hidup sekali enak hidup lagi ya itu hayang dispodar kata tenak hayang anak paklah usah itu pun hilang ajaran kematian maka alhamdulillah gini kesempatan dia orang alhamdulillah biasa maksakeun sehingga disimpuring nusa kitu kajauhan anak lain baik ka dieu indin atau resahan jadi itu tadi dia baik baik pandangan ieu mah itu majikeun indin majikeun ya lamun itu es baik kan alhamdulillah mudah-mudahan diberi waktu sarayana lain bertekad berlimpah di sana ini nyorokkeun mudah-mudahan terutama pagi Wisnu Mumna sadayana nu diaji anu tos kuningan wa abdi dina ieu pengajian pangitoknya fikih alhamdulillah diaos tauhid anu bikin bikin ke Allah alhamdulillah ya atau tasawuf salah adat atau bina ya abdi insyaallah salah adat jadi cukup sebelum orang ngaji tasawuf baik nah ya ngaji fikih umam alimuna apa namanya tajan apa tajan dapat luang martabat kafir jindik berangaus tasawuf anu batani kana hate tapi untuk melalui aturan ilmu fikih nya justru lamun cair dia mah kerobah lamun dia mah dina ditincikan kurang ayat kotok ayat kotok kan itu aturan dohir nu paling penting adalah mancung ke Allah
Teman-teman yang makrifat ke Allah. Nah, mungkin nak pakot dajan kok gegediun di jalan. Rasa impang gagah nak, rasa impang diterima nak, rasa impang marifat. Ya, itu. Namun orang ukur tasawuf ke ngaji, pikir, alhamdulillah. Pertama, yang benar-benar dimuhit orang adalah ilmu. Sabaliknya, ngaji pikir baik, ngaji tasawuf, kumaha dikuna? Apa tapas? Ya, seperti mana di antara? Di antaranya ngaji fikih, ngaji tasawuf, adituna takut tapasan. Kurang rek berjamaah ke masjid. Kurang rek khidmat ke masjid. Pancing fikih mah ulangan hujan gede, salajan rada mari bisa utik, gugur kurang. Nah, berjamaah gugur. Kedoraka kurang melaksanakan sholat karena ayat gur. Tapi si fikih mah, tasawuf mah, ulangan model salajan hujan gede, tetap belaan menang tuh. Baik. Lamun leur belan menang. Lamun pek belan menang. Opo. Jadi ya komplain kami kurang. Ngaji tasawuf baik, ngaji. Baik. Bikin ngaji tasawuf. Alhamdulillah. Dina mau pengajian dia dilakukan guru-guru orang ngaji tasawuf, ngaji fikih, ngaji ilmu apa di ilmuan. Alhamdulillah simpuring diberi waktu salah kadar menurut kemampuan baik simpuring anu kos harga waktu sudah kuman kos dibahas kurang anu kabung berdaya bahwa urang asup ka surga eta urang asup ka neraka eta naudzubillah dari ya asup ka surga lain yang ku amal orang tapi ku hakikatna Allah subhanahu dengan Allah dengan kasih sayang yang itu dia asup ka neraka lain ku kemaksiatan tapi dengan ku keadilan. Namun sebabnya, sebab ibadah urang, ulah petot, model urang non petot. Namun sholat jamaah awal baju, ya, hati mah alasan kemana-mana. Ulama di zaman bahula Bani Israil ibadah 70 tahun turun-turun berang yang penting daya waktu anu kosong dipakai ibadah selalu dipakai ibadah dari dipakai ilmu saat ibu kusian kaganggu pasti pujilah kalau begini ya dina waktu hari kapan berjalan mau asup anak surga yang kanimakan hidayah ke malaikat dia asup surga bebenangan amal pula untuk surga si malaikat lain
Ieu mah bifadlillah, dengan fadl Allah, dengan kasih sayang Allah. Menang amal ulah. Coba gerak. Reken jeung sisi mata dia gampang sama tahu. Bandingkan jeung ibadah dia 70 tahun. Barang dibandingkan jeung mata hiji gede kene kalimatan Allah anu dikeun dina. Nya akhirna kumaha? Nunduk manehna dengan fadl Allah Subhanahu wa taala. Atuh model urang tapi ayat asup surga ku ibadah amal jadi selalu sagala panang ibadah oge tetap semata-mata pitulung, semata-mata ketentuan, semata-mata Allah Subhanahu wa taala. Sakumaha dicaritakeun min alamatil iman alal amal nuksanul wajah ay wajah iji fillahi ayudkhilahul jannah wa yunjiyahu minal azab in kana minal aqobad wa yusilahu ila maqbil mutaqaddim in kana minal muridin inda wujudi salam. Dihelakeun obat dipandangkeun mubtada. Sok biasa di asal kalam heula. Wal aslu fil akbari an ta'akhara wa jawazul taqdima illa darara. Nuksanur raja ari kurang ngarep-arep ana rahmat Allah. Eta min alamat iman. Ciri gara-gara tetegenan karena amal kabagusan urang, karena amal kabagusan ay amal jawari min sholawat wa azki wa ghairi. Gara-gara lumantak ieu aing ngamal kabagusan boh wajib nusunah terutama wajib. Ibu pengharapan gede asup ka surga sabab amal aing nya ta eta kurang ngarep-ngarep kana rahmat Allah. Jadi kudu kumaha? Tetep asup ka surga eta semata-mata penentuan Allah, semata-mata fitulung Allah. Teu aya anu daya upaya daya kekuatan keluarga Allah Subhanahu wa taala. Oh, berarti ieu pangkat jelema anu tukang ibadah ka Allah. Nya di kelompok-kelompok hiji sagolongan abidun anu pican ningkat karena pangkat ma'rifat abidun ulang-ulang ieu tukang ibadah lumantan ibadah sholat oge ibadah nu sejen lagi gede pangharpan hayang dimaksudkeun ka surga hayang dijauhkeun tina sejenna eta luluhuna urang urang mah lumantak bener-bener dada sarang dulu semampuna ngalaksanakeun perintah Allah. Tujuanana ayang salamet ya, ayang salamet ya. Berarti ini pengalaman tetegenan asup surga eta ku bener-bener ngalaksanakeun ibadah ka Allah. Asup kana neraka eta ku bener-bener ngalakonan maksiat. Eta hafrah kahayang kita. Ya, abidun. Tanggal 40.000 kepada Sarah diceritakan.
Artinya muridin eta muridun anu tujuanana hayang bisa usul ke Allah, hayang bisa mukasyafah nya karena segala bangsa Asy'ariyah eta gara-gara kurang bener-bener melaksanakan amal kabagusan. Eta murid eta ku ahli tasawuf mah termasuk dicaci, madmun termasuk dijawab nya karena bisa mukasafah eta patali tetegenan kana sabab nya kumaha urang kamana kali-kali urang tuh diurang kitu oke termasuk dicaci kene nu mana nu paling hebat nu golongan katilu arifun jelema tukang ibadah tapi ngisikat karena ahli mali kumaha ahli mali henteu boga tujuan manehna ngamal anu sakieu satakar tanaga hayang diasukeun ka surga nya dan selain mana melaksanakan perintah Allah menjauhi cegahanana mangsa bodoh nek diasukeun ka surga bos nekana neraka nu paling penting aing mah ngalaksanakeun parentahna nyinggiran cegahanana teu boga nya ngarep-ngarep sama sekali karena naon urang boga sagala bage amal kabagusan ulah kancipar sagede nya leutik oge tetap semata-mata itu di Allah, semata-mata ketentuan di Allah. Segala rupana baik pun tetap oke ketentuan semata-mata pitulung di Allah. Eta ahli marifat, ahli kurang semua. Tapi mudah-mudahan lain berarti tadi kurang nyarek pangkat kaiji kadua ada orang boro-boro pangkat kaiji kadua gitu can nya ieu mah ukur cacahan unggul ngabeja pengalaman duka tapi mudah-mudahan ya mudah-mudahan nu kumaha ahli marifat nya eta kitu ngalaksanakeun ibadah naon bae sunah wajib beurang jeung penting teu boga tujuan manehna harus masuk ka surga teu boga angkuh manehna kana neraka sabodoh neraka beunang Allah nya surga beunang Allah amal perbuatan kabeh ge semata-mata pitulung ti Allah aing mah tetep ukur melebulu melaksanakan perintahnya ajaukan bisa orang gitu kumaha eta anu sabab-sabab mimiti hayang ngajadikeun makrifat terutama nu ngajadikeun makrifat ka Allah lenyakkeun pikiran bari orang Allah jeung sajabana makhluk Allah jijieun Allah anu aya dina pribadi urang insyaallah semakin hari bisa marifat ka Allah nya sakumarin hadis Nabi sil asor man arafa nafsah arafat sajalma anu marifat kana awak diri pribadina maka pasti bisa marifat. Begitu kurang
Sagala anggaho tak napel di awak urang menang saha. Mata sabenta sabeuneu menang saha kabeh Allah. Anu rasa di daya Allah dideungeun dina mata urang. Kitu deui ceurik irung jeung sajabana henteu terlepas eta tina dadamelan Allah. Nya jadi sagala rupa nu aya dina awak urang sama sekali teu aya daya upaya jual ide kekuatan. Ingat ka Allah bahwa Allah nya arah kawasan di wala Allah Ta'ala. Kedua, ingatkan makhluk-makhluk salian diciptaan anu aya dina diri pribadi urang antara langit jeung bumi. Nya sakumadina ayat sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum. Insyaallah nembungkeun anda ka kawasan fil afaq di setiap pajajahan langit bumi jeung sajabana wa fi anfusihim jeung ditembungkeun dina diri pribadi masing-masing hatta yatabayyana lahum sehingga nyata tetela aing harap bener-bener kawasan. Ingat orang gimana ningali dadamelan Allah meletas basir orang. Nah kata basir mana hati orang meletas. Ingat Allah. Lain mata kepala, iya mata kepala, iya mah dina hati. Basiro disebutkan. Ningali urang gunung meletas dina hati urang ingat ka Allah. Ya. Oh, neuleut gunung Allah. Lain Allah ka gunung. Neuleut manusia Allah. Neuleut bo Allah. Neuleut segala tek-tek banek wartana meletas hati urang ingat ka Allah. Basiro. Mantap. Papangi jeung Allah eta ayat di dunia, ayat di akhirat. Ayat di akhirat mah terang-terangan di surga. Teu aya nikmat anu paling guna di surga eta anu sakitu sagala kalimat anu luar biasa. Iwal dipapangi jeung Allah Subhanahu wa taala. Terang-terangan hadir di mata kepala orang Zakia Allah. Tapi bila kayak itu bisa dibayangkan acara orang dulu pada dulu. Ayat papangi jeung Allah di dunia jeung basiro urang. Eta nya sakumadina ayat juz amat jaga. Ya. Ningali di akhirat di surga Allah terang-terangan. Sakur-sakur jelema mukmin wajib kudu nekatkeun 100% bahwa bakal dipamingkeun jeung Allah. Angga eta papangi jeung Allah bila kafir teu sacara urang teu bisa dibayangkeun. Kumeunah-meunah, kupelang-pelang. Men di dunya papangi jeung Allah, tapi basiroh mata hate eta ningali dadamelan. Ia ningali dadamelan meletas hati ingat ke Allah. Gitunya ningali jelema lalaki ingat ke Allah. Ningali awewe ini beda-beda. Lain di beda-beda. Aya ningali kawewe moloto hejo. Air lalaki mah dibeureun lain itu.
selalu inget Allah. Eta abdi marifat anu teu aya dibeda-bedakeun. Boh dina waktu taat, boh dina waktu maksiat, ABG semata-mata untuk terlepas dari kudrat yang iradat Allah. Ya, mudah-mudahan gila marah seperti model itu orang. Nincak-nincak karena pangkat anu kahiji jeung kadua, begitu we sarigis alhamdulillah. Nu paling penting urang mah hidup di dunia ieu nya istiqomah. Karena urang boga karomah kamuliaan di Allah eta aya karomah hakiki, aya karomah boya hakiki. Nu kumaha karomah kamuliaan hakiki? Ceuk Allah manusia anu bener-bener makhluk anu bener-bener ngalaksanakeun perintah ngajauhan cegahanana sunah wajib terutama khususna anu wajib. Sok sanajan eta jelema teu boga kamonesan, teu boga keajaiban, boro-boro cek parimasana bisa ngapung di awang-awang, tapak rancang di kulit jahit, bisa hiber di Mekah, boro-boro jampe untung gitu terus, benar, jampe nyeri mata gitu bisa, kamonis, tapi di dulu mereka jelema puara di tinan mereka. Nya buhara eta jelema ngalaksanakeun perintah Allah nu wajib surah terutama anu wajib. Tak eta karomah anu paling hakiki nu mantep aya basa al istiqomatu wailun min alfi karomah. Istiqomah dina jalan Allah nya eta karomah hakiki. Lebih lama, lebih bagus daripada bogaan sare di karomah. Tajuana karomah kamuliaan di Allah, tapi goer hakiki. Di mana? Nu eta jelema tukang ibadah, tapi sok loba keajaiban. Di kadeke kuat muncul terus ya kadang-kadang ieu jelema kadul ya semah bebudul mata joku ajaib jai sampean lagi buat lamun datang kadinya tukang jelema ayam payudara ayam payu segara-gara toknya ya ayat keajaiban ayat di mana kamuliaan ya Allah tak eta utama kene jelema anu tebejus naon-naon kayak keajaiban hatina itu tapi dibenan perintah Allah ajauhan daripada boga keajaiban model gitu sebab lamun model gitu loba bae perintah Allah nu ditinggal. Kadang-kadang ditinan simak anu sakitu lobana tahajud mah teu kabul. Benar. Kadang-kadang ku ayana mulingkeun ka karomahan itu salat duha teu kabul. Berjamaah kadang-kadang itu terkahul jak ngulimkeun kakaromahan manehna keajaiban eta leuwih utama daripada itunya manusia anu model itu. Makana alhamdulillah urang hirup ulah kudu ganti-ganti ulah kudu ribu-ribu deul bae jelema nata itu
nya sanajan teu dicus naon-naon teu aya kajaiban manehanana gitu nitenan perintah Allah tak wajib disunah terutama wajib berarti manusia satu tanah mesti diberi istiqomah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan barokah dalam pengajian yang selalu semakin kaitu semakin ditingkatkan darajat kurang ibadah Allah Subhanahu wa taala. Wari kurang tu bisa oge susana ulah putus asa. Isu kata begitu, Allah bisa. Hadirin jamaah pengawasan sadayana, ieu poel malam Sabtu hapunten. Kami amari Sabtu mangkat terjadi tadi karena kami oge boga itu tah kumpulan dengan para babaturan setiap malam Sabtu aya kakompakan di Marempong, di Katapang, di Cikesik, nya di Wanasalam, khusus para kiai maksudnya ayat dan kakompakan, ayat dan persatuan dina masalah dalam rangka amal ma'ruf nahi munkar. Ya, itu karena amal ma'ruf nahi munkar eta teh kewajiban bolongkotan asakur-sakur manusia jelema Islam. Terutama urang anu dibere ilmu ku Allah, kiai, santri, ulama kudu bisa ngabedakeun mana jalan hakka, mana jalan sunnah. Mana nu wajib, mana nu halal, mana nu haram, yang mana anu halal. Sehingga manusia anu ngajalankeun amal ma'ruf nahi munkar diganjang Allah kalawan ganjaran Allah. Sabalikna lamun manusia umat Islam khususna para kiai cuek bae, loslah bae, nya teu daya ilueun amal nahi munkar bakal dilaknat ku Allah ulah di akhirat di dunya ge bakal ditembok kendanan Allah. Nauzubillah min. Maka sebab itu ngilangkeun amal ayat amal ma'ruf nahi munkar berhubung itu bisa berubah perorangan nya terpaksa kumaha tata carana supaya aya kelancaran, aya kekuatan, ya aya kemenangan dina sagala langkah perjuangan. Teu aya dua kurang aya kakompakan, aya persatuan jeung persatuan dina ngalaksanakeun amal ma'ruf nahi munkar, khususna nahi munkar. Sebab amal ma'ruf harus berjalan, alhamdulillah. Pengajian wis tiap mana-mana oge teu dipersulit RT-an, desaan, kecamatan, alhamdulillah. Ibu-ibu, bapak-bapak, alhamdulillah teu dipersulit amal ma'ruf. Di antara muludan termasuk itu alhamdulillah. Rajaban kompak alhamdulillah. Ya, termasuk anu paeh lamun paeh sugi. Waduh, kuat maulid mabadalan ke mana ieu kemana dan ngayakeun amal ma'ruf fardu kifayah. Ya, ai kalau eta mah anu masakan kadang-kadang geus aceng bae santri. Abah mah teu tahu gitu. Menamun aya hadiah wayah minta dua majik ibu dua. Masyaallah eta kiai. Jeung lamun aya anak aceng bejana bulan usah apa-apa. Masyaallah. Nya. Geus budaya Islamnya. Nya masalah amal ma'ruf tapi dina giliran nahi munkar. Di mana diajak musyawarah,
diajak asa dua dia kadang-kadang nyangkakeun bae nyaho abi mah hasilna wae nya terus itu kumaha oge naon eta sahabat numan sampai kitu keur bingung erok teh geus loba dileuleur teh sarok kamera dua kamera bener kudu teh patalina karaya teh terutama geus loba dileuleur akhirnya itu bingung los nyangakeun bae nyaho hasil awal tak meus sama itu kada meus ayatnya di mana iya hiji kiai anu sok aya di antarana aya bae di antarana aya bae ulah keun bae kege maksiat make ge eueuh sorangan itu lamun rek dikikis awis mah kabeh sadunia nya bangsa bang ulah bang embok kumpul tuh bang aya kredit diri eta kiai haram model itu boro-boro bang anu sakitu gedena bang embok oge dipersulit bae nya bener puhar parah jadi parah kacau kayak model gitu sedangkan kewajiban bikin kurang terus-terusan harga mati ayat nah ibu kamu kurang loslah baik padahal kadulu kadeni jeli kadulu mata umulah tanggal main ulah di akhirat hidupnya ke bakal ditemukan siksa dia inna nasa idawahum karan alam yubayyin walam yungkiru Allah biqawlina lamun orang sebagai manusia umat Islam ya ningali atau adene bahkan lain ningali adene ini diberi surah kondangan nya tapi urang teu ngayakeun upaya sakali bilang ketemu arah teu ingkar sama sekali maka bakal diturunan azab Allah di dunia itu bahkan inna qauman idza umira fihim mungkarun wa sunnah fi qabrihim illa wa Allahu ayyakumahum bil ubati jami'an setiap dina hiji kampung mayakeun hiji kaum karata sunnah dilaksanakan kagorengan malam yungkiru para kiai baik yang baik toslah baik jelek kain mati pula satu baik baik karena kerok lagi nisloba dileleur masya Allah tumulah bakali tunan azab Allah jaminan sakabe jadi lah pertama anu disisa ngukur eta bae geus kurang ditahan nya anu buka fokal maka sebab itu teu aya liar dan kamongkaratan iwal ti urang aya kekapepakan para kiai nya bari make sistem geus sampai terjerat di dunia maupun di akhirat. Alhamdulillah kakompakan di Muharram itu Muharram Rebo anu kamari berkumpulan para kiai dipimpin ku Kiai Epi ngiring pertama sebulan sekali setiap Rebo enjing sampai bawah. Alhamdulillah kayak kompak. Di kami di situ alhamdulillah setiap malam minggu malam. Mudah-mudahan semakin kali itu ya hilang barang total makin iya paling penting orang ngagugurkeun kewajiban. Hadirin jamaah pamasan sadayana abdi hukum oge daya liar buat minta dihampura sadaya kami berencangan mengakara jadi mendoana mudah-mudahan banyak umur sehat badan sehat rohani ya
Bere kemenangan dina sagala perjuangan amal maupun amin ya rabbal alamin. Jadi mudah-mudahan Nabi tadi kabar senapa kami ditunggu di Tenjolaya pernah tujuan anak para kiai dan ayat kebupatan di Muharram pertama NKRI. Idinya terang-terangan adalah jablay ayat itu jablay ketinggian terang-terangan wajib dibasmi. Ya, begini mudah-mudahan doakan ya supaya ayat keselamatan dunia ujungnya akhirat. Mudah-mudahan suasananya di nyarios acak-acakan ayat manfaat in ayat barokah. Ayat kesimpulanana ibadah kurang rumah abai semata-mata kurang Allah juga Allah subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.